Ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyawa teuing. Aja sia teh cak saha eta pangeran Allah. Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tak ieu jelema nu ka sia pinaraka. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib dia ngomong cenah pangeran Allah. Talamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh dek modal eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopiahna nya mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya. Tuh